Banyak. Bruh. Ada menwarak kulihat lain di dekat Makassar. Bruh. Saya nih banget. Mana daerah tuh? Kanu nyebut monyet dia? Aing nyebut monyet mah. Ek naon maneh? Di bade nyebut monyet di mangga? Ah, siap goblok di kepret ku aing geura. Ah. Nuhun ah. Are kamarana teh mandarina kieu. Kepananyaan orang teh jeung tujuan mah. Ek ngareat teh. Ngareat naon, Bos? Hayang beung. Loba duit kitu ya batur din. Wah, gampang atuh hayang loba duit mah teu kudu kapananyaan. Dompet asa sabaraha duitna tah? Cike ang heula aya dompet nanya. Ah, ya tuh salembar yang loba itu nya. Oh, pananya loba duit hayang loba lah. Ini ka fotokopi. Fotokopi sing loba ieu teh. Heeh, Mang, bener, Mang. Fotokopi duitnya jadi ngalobaan, Mang. Ah, gemblong gelo eta mah. Dan ngasih singkus teh. Ningali Rek nagih urang teh jan ka singkus. Sila teu mayar hutang ka urang. kebenaran geus ngajual balong. Wah, atuh keur loba duitnya. Iya. Aja tadi urang ayeuna singkus keur loba duit mah. Seberapa tahun gitu boga hutangna? 4 tahun setengah. Tahun setengah. Keben beja singkus teh geus meuli motor anakna. Beli motor anakna. Wah, nah ka meuli motor ka urang pan boga hutang, Jon, can dibayar eta teh. Jon, sabaraha meuli motorna? 20.000. Murah-murah teuing meuli motor naon 20.000. Motor anakna. Motor anakna. Tah nu kieu. Hah, jadah ha. Mas, berak Mas. Enggak Mas teh. Teu boga urang mah euy Mas mah. Tuh, si Mbak geura bogaun gede Mas teh tanyakeun nek dijual gitu moal. Cobaan tanyakeun nya. Heeh, jig sugana milik atuh. Heeh, sugan milik urangnya. Mas, berak. Mas, berak. Kebeneran batu ki. Bruh. Bedanya tidak boga emas cek singkus. Boga di imah? Bang saya belilah. Moal mau dijual. Ya, keur alus hargana 500 sagram. Ya, mau dijual nyaah keneh. Daripada gular goler di imah mengkeh dijual. Mumpung keur alus. Moal datur geus moal kumahanya Kang Mas teh sok eta wae keukeuh wae moal dijual juk ka ditu. Mau dijual. Nah, aing karahi care karo si batu ki. Aing mah salah naon Mas. Aduh, Kus. Siapa ieu jongklok ke aing teh. Ieu jongklok kumaha sia teh? Ngamuk si Mbak tadi teh. Mangga jual emas nurutna ge. Atuh si Adoy teh hideng. Atuh heueuh da mah dijual aya salakin mah. Sia mah geus impor jongkok teh malah. Musingkeun lah. Mas perak. Bang, Mas Bang. Mas perak. Motor teh hirup ha. Gan. Naon motor teh hirup-hirup? Ai parusing ieu motor teh hirup-hirup. Lah, di kilo atuh teh hirup mah Jan. Ieu kedengarannya. Rongsok. Barbek. Bruh. Emang Mang. Ieu bade 3 kilo. Yang sabaraha gitu ya. Sabaraha we Mang? Geus kieu aya mah lah da beusina geus tarihiangan sakaratan nih. Geus lah metere lah. Duitannya 50.000 lah. Nya, Mang. jam-jam lah. Baukeun gede ieu mah kena gocap 300 ya mah. Lah. Pokoknya mah aing pribadieun ieu mah. Menang duit gocap belikin kena bakso sedang motor ya. Tuh, aing menang batu gede ukur.
Hebat itu. 300, 250 ribu. Geus lah geus bagi Asik bener mah. dah. Bayar. Bagus ya. Gede pokoknya mah. Abis kecap mungkin karena baso. Anjing, bagus begitu aja mana? Kadang motor 3 kilo motor. Anjir. Di kilo aja tuh ngomong tuh lucu lah ya. Beneran sih Joni mah dasar eble.